dan caroge kuno jantan istri. Naon cenah fadilahna hadad. Nah eta fadilahna teh naon namina teh dina kitab Qurrah lah aya dina kitab Qurratul Ayun diuningakeun lamun urang cenah muka kancing nu jadi pamajikan anu jadi salaki teh muruluk dosa teh. Oh gitu as. Laras. Oh, laras. Nya jadi matak ulah ayeuna mun urang deuk pasar temen teh ulah naon ulah muka ku sorangan pang muka kencing romantis. Nah, terus di mana kita terus ieu naon lampu teh Rasul teh senengeun caang teh senengeun teh ciga kieu caang atawa poek ciga kieu naon teh tah sami teh senengeun. Jadi kadahna mah kieu tah remang-remang, kadahna mah remang-remang teh nya geura remang-remang teh masih. Abdi kitu aya lah tah. Jadi kieu remang-remang poek teh caang teh kitu lah nya. Kadahna mah. Poek konon bisi hideung budak na pokona. Sanes, apa nanti kenging tangkin gimana terus gitu. Beja. Pancan beres dengikeun heula. Nah, kita bukakan bajuna tadi mana tanpa sahlai benang nu jadi pamajikan jeung salaki. Goerekeun pamajikan teh cenah ngiblat. Jadi ngiblat teh meureunnan mastaka di palih kaler sampean di palih kidul. Nah, di mana tos ngiblat gitu, tanya di mana tos ngiblat. Contoh tah misal ieu teh ngiblatnya tah. Geus kitu teh terus we cep tutupan kulawan bodas. Amun aya anuk mah. Ai saya wios dengan saya nama anu asal nu bodas we sunnah nama saya nama tutupan kulawan bodas. Tadi mana tos tutupan kulawan bodas tapi tong seueur teuing sakieu we tah sakieu satengah bikin angkeut. Tangke si pameget antawis angkeut sareng pinareup istri berarti di tengah di tah cep. Nya teh cimot adanan pamajikan teh. Cek salah kita Allahu akbar temal ku teh cimot ku istri. Ya, kan nu jadi istrina cep sanud maksud teh pun tepat ngomong. Nah, tutur pemajikan Allahu Akbar tak beres adan tahlilan 3 kali, tahlilan. Udah jangan teh mah. Bengekeun heula atuh. Tanya, ya tadi mana geus beres. Buru jangar cenah Pak Ustaz. Nah, geus beres. Buru jangar cenah. Geus beres 3 kali tahlil terus namanya bismillahirrahmanirrahim baca doa Allahumma janib ilahi dan ibni syaitan. Baca eta. Naon cenah naon ngaranna teh? Minimal bismillah. Karena supados anggah tawab urang teu dibarengan ku setan. Gitu. Makanya sok aya geuningannya lamun di mana awak urang geus kabarengan ku setan anu dikhawatirkeun nanti sperma urang bakal ngahiji jeung sperma setan. Matak tong aneh lamun aya kolot zaman kieu nu ngomong ka budak si anak setan buah heueuh. Ya. Kamu berak rata. Komo terus we pamaget mangsa teh mangsa anu nya pamaget mangsa anu teh tutupan mastaka teh ku kopea menurut kopea ku sorban. Oh, topi. Sorban ku topi tiasa mun sorban eueuh topi kopea eueuh. Aku topi mah aya mancungan kieu. Yang hayang tahun dan kieu jeung poe di tanah. Itu hulu ngaran jaduk sia kumaha. Katukangkeun topi hapahna katukangkeun. Apa teu ingat keur kitu mah ngaran-ngaran absupan bisa wae Bener. Nah makanya lamun kopiah eueuh, sorban eueuh, topi eueuh, ku helm bisa. Wah, mah nya didadukeun kumaha? Sabab dina kitab nah cenah make jeung kedah ditutupan mastaka lamun keur pasatemuan sabab dina kitab Fathul Ijad diuninga ke lamun urang keur pasatemuan itu setan gampil lebat tina mun-munan seperti itu. Jeung ulah ngobrol hal-hal anu teu penting, komo istri mah ulah menyerupai himar mun keur pasatemuan teh. Jadi awe teh ulah kita mun keur pasatemuan. Tah ulah eta teh awe mah kudu jempol we ngabetem. Tuh. Tapi can cenah lamun misalkan ya gairah cenah lamun kituan mah. Da bisa cep makanya disunnahkeun nya disunnahkeun ulah nalika urang nucek tadi teh kan pemanasan heula Rasul paling seneng anu romantis. Ayalah jelasnya dina kitab Qurra dina Fathul Ijad oge jelas. Itu. Nah, sagarupa ge tiasa anu sanes memang ari afdol nama istri dihana pameget di luhur baraya. Anu sanes nama makruh. Hiji anu paling awon, anu paling Rasul teu seneng nyaeta menyerupai binatang. Ciga doma, ciga sapi, ciga gitulah. Nu kumaha cenah doma cing sapi. Nya salira we tinggal lamun doma jeung sapi, lamun doma keur lakian ciga kumaha. Tah tinggal pilari. Berarti teu senengeun da teh.
Rasul itu teh. Jamaah memang kumaha nu sami-sami bersimpul gitu hormat janten dina tema dinten ayeuna bertema bab ngemplud. Alhamdulillah parantos rengse dipimpin ku Kersana Jaya Haji Dr. Hasbi MA. Ya sugan pan itu bakal aya jadi doa, bakal jadi naon teh ilmu kanggo itu cep kanggo anu engke host ternama sareng Rana Eta leres. Bi typing ka dia aduh jauh janger cun. sa teh lah bubu. Nya. Lain power kieu we cep mak nyanga cenah. Nah, ieu kata pot polisi siga marmot teh jeung kikituan. Mata kayak lami-lami teuing. Nah, itu mata sok diwangkarana teh kitu nya. Nya. Da benten Rana jeung anu teu acan hoyongna teh ciga mau ciga mangsa anu lah. Baheula we misal contoh kieu, baheula sateu acan nyobaan bujang mah cik asana hoyongan sakudu hoyong tapi anu geus ngalaman mah teteh sesegrok we teh. Oh gitu. Sesegrok. Nya saking ku Masa sesegrok? masyaallah lah. Nya sesegrok teh saking ku masyaallah pisan. Oh jadi hangat teh jangan gitu. Hah? Komo lalaki mah lamun henteu we cep teh tilu poe we da hulu ieu teh berat cep. Oh, pantesan loba kalobaannya nu boga penyakit kolesterol dan lalakinya. Betul. Ari awe mah hiji gengsi bisa nahan karena kan dina kitab ukur diuningakeun dina Qur'an oge gini bahwa nafsuna istri mah salapan akalna hiji. Beda jeung lalaki mah naon namina teh nafsu hiji akal salapan tapi luar biasanya seorang perempuan bisa ngelehkeun naon akal nu hiji ka nafsu anu salapan. Matak awe mah lamun hayang oge terawani minta ka pamajikan tapi di mana-mana anak geus keluar nafsu na cep cepok boy tadu. Awe mah sia kitulah. Masya Allah. Oh, cimot gitu tuh. Duka. Rasakeun we ku Acep. Nya mah zona naroskeun ieu mah. Tuh. Duka terang. Nya itulah perempuan guys. Jadi ya lalaki mada. Mata sok naon sababna Cep obat kuat dijenjang lalaki. Dan teu awe mah eueuh. Oh nya. Kunaon sok eta panggil naon? Kunaon? Nah, kan tadi teh ada lalaki mah teu kop antal assalamualaikum jeung waalaikumsalam eta teh nu geus kuat nafsu mah. Oh gitu. Mata aya gini tata cara dina patul ijar mah nya ulah jual belesak gitu Cep. Jadi pemanasan adalah di mana engke lamun pamajikan geus 88 baru lalaki asupkeun. Nah, jadi engke teh pang nikmat teh lamun kaluarna bareng cenah teh. Ingat tengah arti Keun da ari ngaji mah nu joran. Eueuh. Ieu mah niatan we ngajinya. Da ngaji mah ngaji memberak ngaji tapi dah Ya mah. jeung jadi ilmu we kamarana jadi apa-apa tata carana jeung sakarupana tuh penebejaan meureun hiji teh pan tadi eta kudu romantisan heula tah jadi urang langsung janji tahun tuh mau mau datang-datang balik gawe gilanya Cep balik gawe terus anak kantong muka kene jual datang-datang ke pamajikan Singapura kacak-kacak geus ini saya haram jada selagi gitu mah teu ngarasakeun pisan. Ya makanya untuk penonton yang di bawah 17 tahun ke gigi tidak boleh menonton ini ya. Karena kan ini khusus 17 tahun ke gigi ya. Lamun make obat kuat haram tuh dan tentu haram. Asal urang niat aja ngabungakeun anu jadi pamajikan we. Itu. Tuh bener tuh ngalikeun tuh. Ih aslina cenapa nyeri langsung ditusuk mah nya. Da kedapan ari istri mah kada aya pemanasan heula asa detail itu dugin ka ngabahas dina kitab Fathul Ijarnya. Cenah becerek heula cenah si awe teh ngabdi babaring cenah teh. Emang di jalurnya keran
Saya juga kada keran wae atuh. Ngamet betrek itu aing bentah apa? Hah? Keren. Nah, jo betrek aing bentah apa aing mah? Ayo becerek teh naon? Kayak kumanya kos keputihan jadi baseuh becerek teh. Becek. Becek. Nah, jadi supados janten aya ngabe gampil antawis duhulna teh lah, ngaduhulna teh antawis hasapah kana parjina teh seperti itu. Kan moal seuseut jeung Ya mah jelema keur ngebor tanya. kan? Keur ngebor di jelema ngebor bacai. Oh, Itu. pakai sibal ku sanyo. Lamun entep sendok jeung ajul gedang teu naon Pak Ustad sawios mung makruh anu teh kenging mah menyerupai binatang atawa. Mana asalnya? Oh gitu, tah ilmu budak teh. Ilmu, eta teh ilmu. Ya. Betak Acan. betak nafsu na awe mah ya cepnya di mana Tapi teh. we ku aping digentos. Acan ka dieu da. Teu meunang saya teh dogi mah yeuh. Nah, itulah dogi teh eta nu pika haram ku Rasul teh. Bahwa Cenah dogi Ustad kumaha cenah. pikirnya kita haram. Kumaha haram dong. Bah hukumna Oh, sebenarnya itu nu dijikir we. Nah, eta teh makruh diletakan gitu tehnya. Mas bisi mau balik ieu mah beberapa pemuda anu kena dieu di kerja ngasirah contohna urang we kieu. Anu nya assalamualaikum. Ya,